pikir naon Bang Jayagiri Harja. Nah, si kurang ajar. Jayagiri nya, aduh, kaula nepi ka kieu swanten susu neuner. Nyarios sapetang rek indah wae di mana oge bebas. Gusti nu agung. Teu wala? Naon? Urang main TikTok. Nya. Da wala picen kotor sae. Sok ngomong. Aduh, kaula nungkula. Bambang Jayagiri, Sri Kandi, Dawala. Nah, mau Dawala parsi di kaula mah Subadra. Ayo Subadra, ayo kenal dari teh. Sri Kaya, Sri Kandi, Sri Kandi. Aduh, ampun Gusti nu agung nepi ka kieu nah. Rek garelo bener. Satria beli bade pijit plus. Gus. Nah kumaha teh? Kamana karep wae pikiran teh? Daftar ke Sinong. Aduh. Buru-buru dawala urang foto bebarengan. Urang pager gede susu. Ngomong teh sia. Mana karep wae teu ngajin ka kaum istri maneh teh? Montong sok kitu maneh teh. Make jeung peneg pagede-gede susu da sidik gede kaula. Gede aing. Kita ngomong. Sia mah gede sote da make busa sia mah. Aing mah murni. Atau orang pekenyot-kenyot geus sekeuning. Gusti nu agung. Cing bisa nyandi wara sia teh. Siap kaula nun sok pieulan ini urang ngacuk-cuk nagara Ujung Maruta. Saya kaula mangga. Bleguk. Nah, kana cukang ieu nepi ka kitu. Manya eta awewe nepi ka pajengjar kitu leumpangna. Leumpangna cangegang itu. Nepi ka cangegang kitu na kumaha? Cingana lemi atuh. Oh gitu? Nya. Saya kaul mangga. Garodot. Kesal aing mah. Kumaha aing we lah. Nepi ka kitu-kituna pangapunten we kaula nun punten. Hei. Naon? Manya sora anda lemi kitu leumpangna kitu. Oh, kedahna kumaha leumpang biasa jiga Arjuna. Oh, doh pangpleung gitu. Heeh. Sae mangga. Pangtung pangpak doling pak oces. Kesel geningnya kitu we ah. Nepi ka kitu-kituna. Wong Ujung Maruta. Sri Kandi Subadra Cingdaek jadi pemajikan akang Aduh, salira teh bakal jadi salaki kaula. Bener. Aduh, hatur thank you. Aduh, luar biasa gagah kitunya. Salira teh ngaran teh ngaran kaula Jaya Maruta. Kula raja di negara. Sok bebeja hayang naon di negara moal burung dibikeun ku akang. Hayang dipangmelikeun naon. Aduh, atuh nuhun kana penampianana teh sangka bakal boga pisahkeun anu ngarti kana kahayang lala awewe. Kaula teh aya kahayang hiji, hayang naon? Hayang udud. Hayang udud bako. Nah, lebar-lebar geus-geus udud. Ari itu Subadra hayang naon? Kaula mah hayang sapatu roda. Tapi sapatu roda anu hurung tapi dipakena dina sirah. Belegung. Sapatu mah di mana oge dina ceker. Lain dina sirah aya kumaha? Daripada maneh ka hayang teh nepi ka hayang udud. Mun katempo pisan sangsarana teh kitu we sia mah. Ngan ukur modal paru-paru hungkul udud meuli ti batur korek ti batur nu penting mah udud sejati
Ya. Sok bebas hayang naon ge, ha? Laras, ngan kaula teh pati-pati dikawin, kaula teh aya kanyeri naon? Kaula tadi teh diudak-udak ku pasukan sampean. Bener, tuluy? Kaula teh disalametkeun ku eta satria anu ngaran Bambang Jayagiri. Tapi saacan dibawa ka dieu kaula teh dileuweung teh duaan teh dibeungkeut laras dina tangka dirangsa dan raksukan oge diporosot-porosotkeun. Anu bener aduh laras pisan kaula teh diperkosa pingping oge bararen kaula teh nepi ka gogoakan minta tulung lain bakat tingku ngeunah-ngeunahna gelo-gelo teuing sedek Gitu lu balik nyai laras kurang ajar sedek dipayah aja mah kitu wayana payahan tingali susu kalau jadi kempes hiji buah gelo sia mah lu bener nyai tinggal itu nya beda hiji beda sabelah. Nya weh Sabelah kurang beda. ajar antosa nyai antosa aduh acet Ade. naon ai maneh wayana orang ini orang paokan guci orang jual-jualan di pasar kalori sugan hargana naik pan loba badega porosotkeun urang tingalikeun kamolekan urang tololkeun si eta sia teh suka mana karep wae urang petaan duitna berapa dega urang olod urang magelis hah maneh mawa behan hurung teh Loba bae anu hurung. pan eueuh batreat aduh belegug pisan eusian heula teh belegug maneh teh ame hurung herang gitu kemana karep buru-buru mumpung keriwa urang ini urang lompat ayo buru-buru hari maneh menang sabaraha teh dompet badega teh menang 200.000 gede kene aing Sabaraha? aing mah 201.000 berarti 1.000 leuwihna nu penting mah aya leuwihna bibi saha ieu putra Gatot Kaca tobat Paur si mah. anak bibi Gatot Gajeleng Aduh. Kaca Yap ka dieu Gatot Subroto. Waduh, bibi, salamet bibi. Aduh, nanti mana wae maneh teh meni kitu. Naon bibi teh? Tersangka kasep. Salamet bibi Subadra. Salamet alhamdulillah cu. Naon bibi teh? Kumaha teh? Udah ieu deui. Kunaon bibi teh? Aduh, bakat tingku sono Gatot Kaca. Ih, eta kumis nepi ka nyeprit gitu Gusti nu agung matak birahi muncak eta nepi ka kasep itu bang da naon bibi teh di mana wae hidup teh nu mawi bi kaula telah teh dan lampi watos nembe kitu ya ka desa kedap masalah naon bi geuli aduh budak-budak meni gede boboga anak-anak Gusti ai maneh mah cebuk cabak wae kunaon bibi teh ih bit amin da naon bibi sabarana bibi teh da teu bogoh ka mang hidup teh kuning yang bibi grayu Gelis-gelis cerigi. bibi teh cinta ka hidup duh meuni bang-bang kitu geura sok ningali bibi tinggal itu tuh naon teh tinggal gede berujung ibi kan dia tinggali gelo si ibi ay maneh meuni kamalinaan teuing sateh meuni ih kaluwihan kan bae Jadi carek gitu. Karo Kaca iya ibu kata Kaca ih sini bebek nepi ka kitu-kituna teuing maneh teh begitu Alah. kesel ketang